mentek kamari itu dipalut keur mejeh nararamean keur mejehna ndek ngayakeun permaksiatan ribuan jelema lain ratus puluh ribuan jelema geus diperingateun heula ku kiai ti 2 tahun ka tukang bahkan 3 tahun ka tukang ulah ngayakeun kamusikan gantaran susuguh ka laut eta teh urusanana musyrik tapi ternyata teh didenge kiai nu di luar daratan kadinya memberikan mauizah kitu keneh kiai setempat geus berbagai peringatan teh didenge terus bae dilakukeun lantaran aya kauntungan duniawi. Diundanglah di berbagai negara daratan kamari memehna geus dioyag-oyag geula kulini unggal taun ge geus saya peringatan ti Gusti Allah kamari mah diperingati heula ku Gusti Allah teh ulah tapi ternyata makan dikerahkeun supaya ke pantai. Allah langsung tidinya ngeinstruksikeun Jibril coba periksa ka ditu bari ulin Bril. Oke bos. Jibril ulin kadinya. Cek Jibril bos. Jaloba nu arulin. Kumaha ya? Coba bae tuh kumaha baikna. Ambo malaikat Jibril teh orang gede gaweana nya. Daya Kangjeng Nabi teh orenganan malaikat Jibril teh pohara nempoan kaunggal pantai nempoan kaunggal kota nempoan kaunggal daerah laporan malaikat Jibril. Waduh cek malaikat Jibril Gusti jah orang jelema teh keur hareureuy ieu teh poho ka Gusti bahkan sigana mah ieu teh nu kangen ka Gusti Bril geus atuh heureuyan deui Bril heureuyan deui coba set oyag-oyag seetik bae oyag teh geus entos kumaha makin menjadi-jadi ya Gusti polisi ge bau dikerahkeun loba jasa ratusan polisi cek Gusti Allah coba toel laut seetik kena naik caina kadinya bejakeun gitu tah lebah-lebahna eta bae kitu ka laut cek malaikat Jibril hai cai laut naik seetik kadinya tah nu ieu bae tah beakeun tan ieu itu mah ulah geus eta bae tah oke babaheun laut iya you understand yes ya Allah ya Rabb sabaraha detik maha kawasa Allah maha suci Allah teh kudu hese geus Bril geus oyag-oyag setik deui supaya araringet oyag-oyag teh kabeh ge lain sieun ka Allah sieun ka pae kabeh ge sieunna lain ka Allah sieun ka pae. Masya Allah paeh mah teu kudu dipake ka sieun teh sieun ge paeh bae Allah nu kudu dipake ka sieun ya Allah ya Rabb bayangkeun coba ku urang maha kawasa Allah cai bisa naik dihandap keluar seuneu Masya Allah lumpur jadi loba dihandap teh daerah jadi pindah nu sakilo nu 3 kilo beuh lalakon maha kawasa Allah baheula mah kula ka Jakarta tahun sabaraha eta memeh cincin rame teh memeh cincin rame aya nu nita aki-aki cek aki-aki teh ka ditu ka rawa bening kunaon titah ka rawa bening aya naon ieu teh ya ka ditu lah ka rawa bening kula Ji Agus si ieu teh cocokan kula praga teh kitu teu yahoun nya nama kula dipapag di hareupeun lawang rawa bening teh
atuh kulantaran kadeuleunnanya mah teu mirenge atuh geus padahal kula mah atuh dipapag ku nya jija ieu aki-aki teh ya geus nanya sih nanya majen laki-laki teh kitu da henteu ja geus bae emangnya mah kitu ieu atuh terus datang eta anehna barang datang ka rawa bening anehna kabeh darempuan cincin bahkan anu duaan mah nu duaan Haji Mamin lain neuleun cincin nu ngajual cincin bih tideuleun jadi lain cincin nu jualanana cekna herang amat atuh marartalah di dinya masih neangan nu 55 meuli 50.000 hayang 5 atau 10.000 hijina meuli satasnya jeung oleh-oleh anu itu mah neuleuan anu harerang bae terus bae kula mah ditinggalkeun teh diurusan ngurusan nyana bae sama bisa kula teh si jelema bokok sarkarari amat teu ngurusan aing kajian geus tah ngobrol deui jeung aki-aki cak aki-aki tah ieu cincin naik coba ge kaluhur naik kaluhur masyaallah eta ngaran bacan teh ya hideung keneh ribuan batu enterek jaritakeun naon deuk jaritakeun teh kieu cak nyana engke bakal berubah ieu batu tina hideung kana hejo aya anu tina hejo kana beureum aya anu tina hejo kana koneng aya anu tina hideung kana koneng macem-macem kitu ngobrolkeun perubahan oh maha suci Allah cak kula batu tina hideung jadi hejo jadi koneng jadi beureum pohar sakadar sakitu tah aki-aki turun deui ieu mah di mana meureun nya nama geus pokona mah meureun meuli sawareh nyokot sawareh atuh kumaha kabiasaan we kapangi deui dihandap deui ya Allah ya Rabbi tos di mana cenah kiai geus loba omong sia aing teh diurusan geus sia geus beres saritan balik tak yuk cerita maha suci Allah nah dia ngomong kieu ieu bacan teh anu cepet cenah berubahna ieu sabaraha lila udah berapa lama ini ki di sini batu ini udah ada setahun mah tapi yang ini mah baru juga 6 bulan yang ini mah nih ada baru sebulan jadi beda-beda tah numpuk dikunci ribuan mungkin jutaan batu geus dijeunan cekula sanu nek meulina teh sih di lantai 2 nya hotel eta buatan ambalah di kuncian loba keneh kula ge dibere hiji tadi danek beli hiji can jadi cek kaki teh ieu mah kajeun can jadi ge meuli we ieu geus teu kudu meuli dibere hiji bari ge aya keneh ditu bu tah jadi jimat tuh moal dikamanakeun jimat tah saha eta aki-aki da wallahu alam bandek meuli ge pan teu bisa dia dibere bae cekan aya kos kitu tah ieu perubahan batu aya nu saminggu jadi sebulan jadi setahun jadi maha kawasa Allah aya anu hideung tapi digosok langsung jadi hejo harita keneh make obat set jadi hejo harita keneh ya Allah ya Rabbi itu macan sabaraha lamun dipikir ku kula macan sabaraha ieu melembur hanya hitung detik doang pindah 5 kilo coba eta nu 3 kilo lembur pindah mentek lamun lalaki poe ieu boga pamajikan hiji isuk dua teu kaget perubahan tematu perubahan cuaca wah kawasa Allah geus urang lamun isuk nyandung pamajikan nu kolot marah Neng maha kawasa Allah perubahan neng sakiai ge batu bacan ge bisa digosok jadi hejo berubah tetengarana
tuh di Palu ge jadi pindah tuh kuari ge tuh kuari tadi hiji jadi dua tetep maha kawasa Allah tsunami sia teh pamajikanana ya Allah ya Rabb